balong hiji-hijina warisan ti bapak kolot eueuh laukan. Boro-boro meuli lauk aing beuke tepi ka jabri kieu eueuh aing yang dicukur genan. Ini asa rarungsing pisan aing hirup ieu teh. Teu ngarti aing ku kahirupan aing kieu deui ti baheula ieu umur geus rek 40 tahun tetep bae aing kieu. Ampun teuing. Cek bapak kolot teh ti heula cek aki aing cenah wayahna pelakan jang lauk teh. Bepeurieun sia meuli balongna hanteu. Boro-boro melak lauk aing. Anjing kekeranya mana apa? Tiduran aing. Ngaji ieu mah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya benar karena jiwang. Muhun laras. Iya guys wayahna mayar hutang seterek iraha mayar. Muhun mangapa insyaallah ke sonten ku abdi di lebetan. Ya benar Muhun. sore. Anterkeun ka dieu ka ieu. Muhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing udah heueuh nu nagih ieu mah. Aing. Ieu mah kudu neangan duit ieu mah asli aing ge. Kudu menang ieu mah. Kasahanya euy. Aing kasih ciko sugan aya euy. Teangan ku aing mah biasana sok aya di sawah atau di balong wayah kieu mah ieu. Aing katuru ka parincuk aing keur mase duit ke segala rupa. Untung aing teu ti palitek genan teu ti parekos ieu cokor. Mun ti parekos aing ge teu boga duit deui. Mun teuing. Kamari ieu teh halodo ye waluh nganjakal teu disiram nya lamun kamari disaram mah jadi duit ye. Alhamdulillah kamari genan ngajual lauk ieu ye nang duit. Bati lauk meuli deui ye ti anakna nepi ka gede alhamdulillah gurame ye. Sugan we nu meuli lah 2 3 4 5 6 7. Jir. Yo. Makasih ya. Biasa eta, biasa urang lelempangan kieu kok. Ini bucin kitu sia masih anu stres euy. Justru eta serangan geus ngajual lauk lain kok. Sia mah nyawa-nyawa wae. Yo. Medinya atuh aing situ guling. Ji, kebenaran yo urang teh. Ngobrol saeutik itu ya perlu. Aing itu perlu jeung maneh, Embung. Lain masalah teu perlu jeung urang nah urang ek minta tulung kok. Masa anu geuling? Itu urang burut. Lah, butuh sia mah duit. Sok ngawadul Bung sok ngawadul. Yo nyaan ek dibawa ke rumah sakit. Aing tes ngajual gurame kamari meunang duit mah teu ngeuweukeun tah duit mah ye aya ye na kantong. Cuma kan aing meuli deui bahanna meureun. Kapan urang nyelang heula sakedeung moal lila ieu. Ke isu ku urang digantian. Lah aing ngasangheuk moal nya. Yo kok na tega itu urang burut ya aingeunan Tangkap teuing Nya atuh usaha burut. tuh. Heueuh nya burut nya bisul nita panginjemkeun duit cung pangneangkankeun heula cenah peda kamari aya bejana eta di Ciko cenah rek ngajual lauk pek teh bener pan geus payu eta laukna bieu keur ngitung duit cek atuh nginjem urang 200 we. Ai payuna mah geus payu gitu ngan aing teh meureunan beraku tina lauk teh kudu dibelikeun kana lauk paling boga buruk saeutik beraku sia pinjem 200.000 atuh beak meureun aing. Ek mere duit moal ek mere nginjem ka urang moal. Moal ayeuna mah moal keur koret aing mah. Bener ya moal. Moal aing mah. Sing ingat jalma mah aya di luhur aya di handap aya di tengah sorangan ayeuna keur di luhur urang keur di handap engke ge bakan nyuksuk teh tempokeun wae koret pisan ieu jalma. Nah tibare tong nganulungan wae sia mayar hanteu hayu wae soleh icuk selo icuk ku aing ditagih eueuh mayar teu hayang aing ulina jeung zaman teu gablek duit mah udah teh lah ngan nginjem jeung nginjem wae pagaweanana ge podo teuing lah da lain Tuhan. Untung aralus dan bawang menang duit 1 juta lumayan kan kudu beli deui binih bawang nu rada alus ya teh da ieu rada kurang ya duh kudu balanjakeun deui mah biar rada nambahan duitna. Cik hiji deui aing hayang apal si Ogi pajarkeun cenah geus ngajual sayuran
tadi aing aya beja erek diinjem duit ku aing mere moal eta jalma keur sarusahna we datang ka aing bagian senang nama areueuh si kunyuk teh si Ciko geus lir eta meuni koret kumed anjing buntut kasir teh kaciri pisan eta nama aing ni cua aing ka si Ciko deuleukeun ku aing ieu si Ogi heula ya tuh dah heueuh cai aing ge bener geus keur ngitung deui duit si Ogi ge aing kesempatan ieu mah euy pisan aing bebeja naonnya tadi kasih Ciko wa aing burut geus ieu memang aing bisul Ge Woi. Kemana wae ya? aya urang teh Gi lah biasa we kieu urang aya perlu di kasorangan keur mah Perlu naon ya teh ya? Tumben. Eupan kieu urang teh nya urang ti tadi aing ayo we udar-idar gitu neangan nya injeun duit Pinjem duit na jeung naon? deng apan yo sorangan mah mamang aing bisul meni geus bunyanyahan watir urang teh dibawa ka puskesmas Lain bitukeun lain geura bawa bucatkeun bisul tuh eling atuh udah bisi infeksi itu dibawa ka puskesmas urang butuh duit nginjem 200.000 we Urang mah lain sing ngayeukeun ya duh. Urang mah duit mah boga. Geus ngajual bawang. Ngan urang teh ek dipake modal deui ya teh. Lain sing urang ek medit ka babaturan ya. yo Gi engke ku urang isuk digantian teu pira aing 200.000 pan sorangan teh tengah jual bawang ngajual sampo sagala menang duit mah gede urang nginjem 200.000 menang duit mah gede. Ngan kan urang aya komplain euy. Kudu meuli bibit nu leuwih alus ieu teh. ai masalah komplain kitu mah urang teh hayang apal ngan intina mah urang ayeuna nginjem 200.000 cika babaturan ieu keur susah Wayahna lain sing ka pada ka babaturan ieu teh ya euy. Wing duitna ek dipake. ieu moal mere bener Hampura urang mah euy ayeuna mah mau bisa nulungan. yo sorangan teh Gi kudu inget jalma mah aya keur di luhur aya keur di hayap aya keur di tengah aya namanya keur di luhur aing keur di handap tingalikeun we keisukan ge nyuksruk moal mere ieu teh moal Ye hampura wayahna nah wayahna. mung aing teh hayang Pindah balong belah ditu tuh saya coblong aing teu ngeunah ku si Ogi jeung si Ciko ka aing teu marareng nginjem duit ku aing diadukeun sia maneh duanana aing geus teu manang babaturan ayeuna mah cua we cua aing di mana nya si Ciko na nya di balong kene kitu oh eta teh Ciko na aya euy sempatan aing teh kudu jauh-jauh Mani sakadep sok diuk buat naon deh aya perlu urang sia mah nginjem di duit ka aingnya hayang aingnya boga baturan nginjeman we duit tanah mayar ieu lah sanggup tengah tong suudon aing mah ayeuna demi sorangan aing mah koy ek naon gitu ka dieu ka aing aing mending geus medekel dina hate eta omongan si Ogi Teu naon nyebutna kumaha cik yo cenah bisi aya ngapal kalah ngerumpi jeung si Ogi ka Maksudna? urang nepikeun ka ngomong segala rupa di Ciko teh cenah koret coba non belat cenah nyebutna teh goreng patut salah sagala disebutan beutengna bureuteu cenah baukna ieu aya kuciran juga ku Daniel sagala disebutan aing teu ngeunah kok naon maksudna mun bola ka aing nyawa teuing aing aing teh teh goblok dosa beureun hi kapan heueuh matakna ayeuna kieu wae ku sorangan si Ogi sampeurkeun tuker aya di balong heuh ku aing sambeurkeun aya naon Heueuh, Jung. campur ku aing car teh Juk. Hah. Ya aing kudu buru-buru kasih Ogi heula ya. Memeh si Ciko nepi. Ku aing diadukeun deui si Ogi ge kitu. Ini tuh aing. Untung aing motong jalan. Ku aing buru-buru dipejakeun ya. Gi, Naon? yo Gi. Nak kenaon? Ya saya kontrol. Bang. Aing mani hendak kene ya. Kumaha kunaon? Si Ciko kasorangan nyebutna naon, Cing? Nyebut naon? Mana teh cenah hidung. Anjing. Goreng patut. Wah, Dibawa belegug cenah. Yo ngaran-ngaran si Ogi nya koret nya belegug cenah. wah nu bener eta. Segala disebutan aing ge salah ku babaturan aing nyeri hate ge. Mana Di dikit mana itu. eta ngomongna? Tadi urang panggil di ditu tuh. Sanggeus di sorangan we urang nginjem duit. Anjing ku aing cangkung gede ge moal ditarajean ku Ya aing. atuh nu kitu mah ya. Harga diri mana terinjak-injak eta ge. Oh, gitu-gitu teuing mah.
Ya mun hade mah sampurkeun ku sorangan. Erek ku aing samper rek Oh, gede ge moal tarajan aing ku aing. tua aing panas Eta mah harga diri aing. Oh, Jung. Wong. Hah? Bener eta teh. Wadul. Nah geuning lalampahan teh juga kitu nanaonna. Sabodo teuing ya. Manehna teh si Ogi geus panen bawang daun, geus panen sampe, Heeh. geus menang duit. Urang butuh duit ek nginjem teu dibere. Dibere. Heeh, si Ciko tuh geus panen lauk, urang nginjem duit teu dibere. Babaturan naon juga kitu. Ku aing diadukeun eta teh man. Ini tapi ulah nepi ka juga kitu. Deh. Ari adu domba teh pan teu bener ulah teh goreng. Teu bener nama tapi urang kumaha babaturan lamun babaturan digoreng patut kitu. Sabodo teuing keun si Nagarulut di ditu. Ah, didinya Man. mah asa di babatahan teh. Lah urang merek ka ditu heula. Nya Aing juga geus atuh lah. males. Mood urang geus beak ya lah. Juk ka ditu ah. Jalma dua eta, ya kan? Parah sih. Wong segala. Panas ya semua joki ku aing sama caca ku aing deuleuh geutang tang ka aing hina ka aing karere rabatan acuna tanah hawan manehna bae deuleuh ku aing eta sabeutkeun ku aing Mana si Ciko nya anjing teu ngecek ku aing nyebutkeun aing hidung. Ku aing campung gede ge moal ditarajean ku aing. Rekaskeun sukuna. Lu, kamu ngomong apa? Bicara apa? Kamu ngomong apa? itu si Ujang Cara apa? Gua gak kamu menghina saya katanya kamu yang hina saya hitam. ya enggak saya nggak punya dosa sama kamu Saya enggak hina kamu. enggak saya juga Saya juga nggak hina kamu. nantang saya ada apa sih maksudnya Saya enggak ada apa-apa sama kamu. aku nggak pernah ketemu sama kamu Kamu yang nantang saya kata si Jiwong. nah itu budak edan itu si Jiwong itu sama bilangnya karena saya itu hitam saya itu butut kasiran saya itu buncit bener nggak itu kamu bicaranya Saya gak bilang gitu. Tuh, budak edan. Si Bener, Ciko yuk. Bener. bilang Yang ngomong saya itu. hitam. nggak bener ngomong itu Enggak. Gua gak bilang gitu. ngomong kamu Enggak. ayo mau apa semua sok pilih siapa yang bilang Budak edan. silakan aja Gua gak bilang. Menurut kamu gede. tahu si Jiwong itu teman saya nggak bakalan bohong sama saya Jiwong juga teman saya. ya udah kalau kamu marah Teman saya. kalau kamu Kenapa marah kamu sama saya bilang saya hitam? Ayo sini. ayo kamu Eh, kamu mau apa nih ini ciri saya. diam kamu man jangan ikut campur ini saya urusan sama Hogi ada apa kamu kesini Justru saya teh ya pengen tahu maksudnya masalahnya naon. justru Gitu. itu si Jiwong nggak bakalan menghina ke saya dia saya katanya kata si Ogi si Jiwong itu bilangnya saya buncit saya koret saya Oh. hitam sama macam-macam gitu saya nantang ke situ langsung Nah, datang maksud saya di sini teh takutnya ada kesalahpahaman, euy. benar campur kamu Kamu Teh bilang heula, saya ieu teh hitam ke si Jiwong. teh heula. awas nih Awas. ini kobra mau ikut campur lagi kamu Cari cing. Naon man? Nah naon teh kudu aya jalan tengah nak. yo so saya ikut Tiiskeun heula aya nama tiiskeun. ikut dulu Bilang saya hitam dia. Kalau kami koret segala ke capek, saya bilang geus Ogi. heula cicing. Ada apa ini maksudnya ini Lah milu capek urang teu boga salahna naon ya. ya ya Ampun teuing ya. Mana? Ayeuna mah kieu heula. Naon anu ditarima ku Om Ciko informasi ti si Jiwong? informasi kata si Jiwong saya koret saya hitam saya buncit wah macam-macam ya Cek si Jiwong. si Jiwong Eta teh saha nu nyebutkeun kitu teh? Si Ogi. si Ogi cina kata Disampaikan ku si Jiwong. heeh Ayeuna naon nu ditarima informasi ku Ogi ti si Jiwong? Cek si Jiwong. Orang gendut. Cek si Jiwong. Si Jiwong Hidung. nyampaikan eta Hidung, orang hidung. Mang Ciko ngomong kitu. Oh, cek si Jiwong orang hidung. Oh. Kabeneran ieu nya. Urang apal nu sabenerna. coba daun Jadi si Jiwong teh sabenerna mah ngadu dombakeun. maksudnya pada naon Kapan berenang tadi aya lain nginjam duit. Ayah, aya yang Kadinya dibere teh. hanteu Tah, kadinya aya nginjam duit, ayah. dibere teh. Henteu. Tah pedah eta. si haram jadah non maksudna Maya. Kakak ngadukeun ya udah gini kamu kan sebagai saksi ya Nah. nah aku mau datang sama si Ogi ke si Jiwong Harus, memang harus di itu ya harus. ya oke datang semua Yuk, kita cari si Jiwong. jadah ketemu Tadi mah terakhir orang nemu si Jiwong
Ayo belah ieu ya. Ya, sok coba. Ayo urang teh. Tah, yo si Jiwong. Jiwong. Ah, yo zaman Sok. Kudu kubret. Siapa ngomong naon? Sok kela. Ayeuna mah kieu obrolkeun sing kabener nya. Ulah mana ke emosi sok da babaturan ieu teh geus lila warawuh teh deuh. Baik jeung kitu teh sudah duh. Naon? Teu ngomong naon urang mah sesuai fakta we nu urang disaksikeun da ulah cek urang itu tadi geus sebejaan. Ari adu domba teh goreng. Kamu bicara apa? Dah, tuh dah. Bicara apa ke si Marane Jiwong? teu sebelen baru ka duit ka aing bung mere. Kalau pengen duit, usaha. Pan aing ge usaha teh tek minjem. Heuh, geus ulah emosi. Ayeuna mah kieu we urang mah cahaya apa naon nya da teu boga urusan naon jeung urang keluar ieu mah yeuh. Ayeuna mah sok we uruskeun tiluan ieu nu teu kaberes. Urang mah mulang teh heula wayahna da loba urusan ieu mah. Oh siap, atuh nuhun atunya. Oh, Siap. Nuhun man kebejaannya. Heeh. Bener Jiwong saya teh ah. Oh, bener. ayo. Kamu Wong, jangan asal ngomong. Bicara itu hati-hati. Jangan asal ngomong kumaha geus pugu fakta eta mah. Bukan fakta, bukan. Nya Hinaan itu. Aing mun gregeteun pisan. Ah, udah. Cok aing genan yo, mun tong karoret teuing teu pira atuh urang nginjem 200.000 teh dia nginjem 200.000. Kapan duit mere jajan. dipake, kunyuk. Duitnya dipake lah, duitnya Teu dipake. pira anjang isuk yo, wah aing pan geus pugu burut mamang aing geus pugu bisuh kana resep pisan. Ya udah sini sok. Aya naon deui ieu teh sok. Cek aing mah tina teh aing. Ya aya naon teh. Cicing cek aing. Ayo.